aya nu komentar ka pribados ari numutkeun aa cenah kumaha ustad anu tara make kopiah anu padang dananana tara make sarung ka ustad nana gerhana meureun maksudna ari cek pribados teh ieu setiap orang teh ngagaduhan gaya masing-masing tapi kan ngewa piraku ceramah agama siga kitu ieu masalah eta mah masalah pasunatan hadirin henteu jadi dosa lamun teu make kopiah lain masalah nu wajib perbedaan cara kadituna sebenarnya mah anjeunna ge tos ngagaduhan alasan hujah teu ngokopeah teh teu kudu riweuh salami anjeunna ngagaduhan alasan anu teu kaluar tina syariat agama anu pokoknya teu kudu riweuh komo teh pika ngagogorengnya celeh anu dosa mah lain ustad nana anu teu make kopiah hadirin da eta mah pasunatan tapi komentar urang anu ngewa ka anjeunna komentar anu nyeceleh ka anjeunna komentar awon urang ka anjeunna eta anu dosa mah lamun jelema geus ngadamel aturan anu kaluar tina aturan anu pokok dina agama tak kakarek urang kudu rada riweuh meureun misalkeun ngaku nabi awewe bisa ngimaman salat pikeun lalaki rakaat salat jadi beda lapad adan misalkeun jadi robah tak eta mah neme kudu dilempengkeun meureun kitu nya salami Allah na urang sami nabi na sarua salat na sami sholawat na sarua zakat na sarua ibadah haji na sarua teu kudu ngewa ku perbedaan anu sautak saeutik make jeung nyaci nya celeh kumaha lamun anu dicaci dipika ngewa ku urang teh jelema anu dipika nyaah ku Gusti Allah cilaka diri urang komo deui ka ustadna atuh anu tos manfaat dirina pikeun balarea manfaat ilmu jalmi anu tos puguh prestasi nah gitu bisa tenar bisa sohor emang gampang jadi penceramah anu masyhur siga kitu teu bisa setiap jalmi bisa kitu hadirin hartosna kaayaan kitu teh mangrupikeun padol ti Gusti Allah we kaunggulan anu tos dilungsurkeun ku Gusti Allah ka anjeunna seueur jalmi anu hoyong masyhur anu hoyong tenar siga anjeunna segala cara dilakukan dina medsos ya sapertos pribados gitu tapi Allah teu acan ngarejekian mah nya wayahna we nya ari pribados mah ningali ka ustadna teh ningali etana we kaunggulanana kapinteranana kecepatan berpikirna ngadugikeun materi anu menarikna dina ceramah teh kamajuan dina kahirupan anu signifikan eta anu kapelong ku pribados mah da jelas eta teh karunia ageung ti Gusti Allah pikeun dirina keun we masalah perbedaanana mah kakuranganana numutkeun urang masalah casingna numutkeun urang anu teu panuju eta mah cara jeung gaya masing-masing asal ulah kaluar tina jalur anu pokok we dina agama nah urang make sibuk kana cara batur anu teu panuju jeung pendapat urang anu beda jeung urang teu bisa urang sibuk kana ningali hal anu ageungna anu langkung manfaatna pikeun diri urang ningali kana kahebatan batur ningali kana kaunggulanana eta anu ditengali mah aku kapinteranana lamun urang bisa kitu biasana urang sok daek diajar biasana urang jadi maju jiga batur lain fokus kana kaawananana nyaci nya celeh goreng ka jelema anu keur maju atuh sarua we jeung ningalikeun nemongkeun goreng hate diri urang katengali atah keneh dina ngamalkeun agama katemong iri dengkina tuh hendak hayu urang diajar bijaksana dina kahirupan ame urang bisa maju jeung bisa manfaat ieu hirup pikeun diri nyalira jeung pikeun balarea